Ayo, subat la ilaha illallah. Saturakeun wafat hiji dongeng dina zaman pawayangan nyutatkan lau kafala subat la ilaha illallah. Pire bados badai ngadongeng dia. Aduh, badai ngadongeng deui aya budak, aya hiji budak. Hiji budak awewe umur 3 tahun meureun. Unggal eta kolotna mani milu ka cai, milu mani ngaranna ge budak atuh. Dina hiji waktu eta budak awewe umur 3 tahun teh milu mani jeung indungna. Labong budak sekali ketanyakeun meureun indungna nemong-nemong bobogaan ka budakna meureun. Atuh budak teh nanyakeun, "Ma, ari ieu naon?" cenah. Dijawab ku indungna teh bari jeung jujur teh indungna teh, "Ma, ieu naon?" si budak teh. "Ieu teh marmot, Nyai." cenah. Diinget-inget we ku budak teh dina hatena marmot nu kitu teh. Dina hiji poe eta budak awewe nu 3 tahun teh milu di mani jeung bapana. Batak ulah ditemong-temong mani teh ari keur mani imanya ka budak teh. Milu jeung bapana mani. Pas pisan keur singogo keur bapana eta budak awewe teh nanya deui ka bapana. "Pa, ari eta naon?" nuduhkeun kana bobogan bapana. Di teh malah ku bapana teh bari jeung teu jujur teh geuning bapana teh nya. "Ieu teh bonteng, Nyai." Diinget-inget ku budak teh ieu bonteng. Dinya hiji peuting meureun pas kolotna indung bapana keur kikituan meureun eta budak teh lilir nempo ka indungna jeung bapana. Leupi kagogoa kana eta budak ceurik beri jeung lolongseran. "Ma, Bapak, bontengna di dahar marmot, Bapak, Ma." cenah. Aduh ampun euy. Nya mata kudu apik aya hareupeun budak nya. Di hiji lampu merah aya bus keur macet eta jalan teh. Eta dina lampu merah teh keur macet teh aya nini-nini dina jero bus teu kuat aya ngompol. Ari wer teh ngompol dina jendela bus. Beu biasa nini-nini mah geuning sok dikewer sampingna teh. Cawak we yang harupan jendela bus. Wer teh giih nikot ka nyemprot. Ari di luar aya pak polisi meureun kasemprot ku nini-nini anu keur ngompol teh bari cawak-wak. Prit. Eta polisi niup piruit bari jeung terekel kana bus anu keur macet teh. "Hei, saha anu nyiduhan saya? Tingali baju saya nepi ka baseuh." Ceuk pak polisi teh, "Atuh ngadarek deui gawe penumpang bus teh, awewe wungkul dina jero bus teh." Dina jero bus teh awewe wungkul. Ai si nini gelagatna ka ciri. Ngahareuwas soak. Aya nu nuduhkeun, "Tuh Pak, si nini anu nyiduhan kaluar teh." "Bener, Nini." Ngaon-hon we si nini teh. Teu. "Saya teu percaya," ceuk Pak polisi. "Teu percaya si nini nyiduhan saya, sabab tadi mah kumisan." Sidik ngompol tadi mah si nini nya lain nyiduhan. Aduh ampun. Ayo metang-etang dongeng we. Cerpen cerita pendek mudah-mudahan we singga hibur palawargi sadayana. Diantos subscribe, share, and like nya, bunyikan notifikasi loncengnya. Upami bade komen ada di kolom komentar. Jangan yang pedas-pedas ya. Margi saya takut usus buntu. Dah. Aduh ampun.